Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati, anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang. Nyatana ka Juragan Subrata anu mana harita ngarasa heran lantaran balongna dibedahkeun ku Mang Sukro eta hanca teh. Sumangga mitra, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Sukro, ayeuna sok gancang geura balikeun deui lauk anu geus diala teh kana balong. Sok buru bisi keburu marabok. Ceuk Pasubrata mere parentah ka Mang Sukro sangkan ngabalikeun deui lauk anu geus aya dina karamba. Ngadenge kitu Mang Sukro ngahuleng lantaran lamun lauk dibalikeun deui ka balong tangtu manehna bakal rugi. Da puguh atuh mitra geus dibayar lunas 50.000 kadar jati heula. Samalah duit sesana dicokot ka imah. Bang Sukro, kadenge atawa henteu? Gancang lauk balikeun deui ka balong sabab eta teh lauk dewek lain lauk si Darja. Sok buru balikeun. Pasubrata ngomong deui bari molotot ka Mang Sukro anu keur ngahuleng. Puguh atuh Mang Sukro meni ngagurubug reuwas, jantung naratug. Aduh juragan, kumaha atuh pami ieu lauk diuwihkeun deui mah tangtos sim kuring teh bakal rugel. Nyambung cing hawatos agan, margi da ari laukna mah apan parantos dibayar lunas. Nya, laukna mah geus dibayar, tapi da kuring mah teu rumasa narima duitna jeung teu rumasa ngajual. Tah ayeuna mah sok ka ditu penta deui we atuh duitna ka si Darja. Lantaran ieu mah lauk kuring. Tapi naha lauk teh asa ngatinggal saeutik, naha geus sabaraha kali ngala. Ceuk Pasubrata bari rarat-reret ka balong anu katempo laukna teh geus ngorotan. Ieu teh parantos ngala anu katilu kali juragan. Nya maksana mah ayeuna teh bade nyeepkeun. Tak kitu agan. Aduh, lamun kitu mah bener lauk aing teh beak. Darja. Nah sia teh koplok meni asa ku kabina-bina teuing ka kolot teh. Darma, Abdi bah. sok kancang susulan si Darja ka imah. Terus cenah datang ke dieu kitu. Ceuk Pasubrata ngareret ka Darma. Samalah nitah nyusulan ka adina. Nya kedah disusulan ka mana ama? Margi di rorompok mah teu aya. Ti wengi oge teu aya wangsul si Darja mah. Ya lamun kitu sok di mana atuh ngadon meuting nasi bebanyi teu uyahan teh. Bangkar warah asa kungerakeun pisan ka kolot teh. Ceuk Pasubrata bari ngeupeulkeun leungeun kawasna mah geus gergeteun. Nya duka atuh ama abdi mah kirang terang. Nanging ari biasana mah ari si Darja teh sok sasarengan sareng dua sobatna. Si Mamat sareng si Udin. Tak kumaha atuh pami urang pilari we ka ditu. Tah kitu sok atuh susulan ka ditu si Darja teh. Terus cenah datang ka dieu. Lantaran ku ambarek di peta tanggung jawabna. Sumuhun mangga ama, ke antos heula atuh sakedap.
Ceuk Darma bade rek ngaleos ari maksudna marek nyusulan Darja adina ka Imah Sigodeg atawa ka Imah Sigojin. Aden, pami bade nyusulan Den Darja mah sawios teu kedah ku nyarira. Keun urang miwarangan pun anak we atuh si Dolen supados enggal. Kitu ceuk Mang Sukro. Bari ngagupayan anakna si Dolen anu keur nangtung di sisi balong bari ngajingjing sairan. Oh nya mangga tumang kitu oge sae. Nuhun we abdi mah. Sareng deui leres supados enggal. Margi abdi mah kirang terang karorompokna oge. Nyakeun atuh urang kerowan heula budakna. Dolen, ka dieu jang. Mang Sukro ngageruan anakna samalah bari ngagupayan. Nya nempo kitu mah teu talangkeh harita keneh sorog si Dolen nyampeurkeun ka hareupeun bapana. Aya naon, Pak? Si Dolen nanya ke bapana bari melong. Jang, sok ka ditupang nyusulankeun Den Darja ka Imah Mairoh. Tapi lamun eueuh teang ka Imah Si Udin. Da moal salah pasti araya di dinya. Mang Sukro mere parentah ka si Dolen anakna sangkan nyusulan Darja. Ya mangga, Pak, mangga. Ya sok kancang buru-buru ka ditu tong lalada. Den Darja ayeuna keneh kudu ka dieu ketuh. Sabab aya urusan anu kacida penting gitu. Kadenya Dolen, ayeuna keneh jelemana kudu kabawa. Ya, Pak, mangga. Leo si Dolen harita keneh indit rurusuhan rek nyusulan Darja. Malah dibaturan ku si Uca sobatna. Duanana lempang pating geredig lantaran hayang gancang nepi kanu dituju. Sarta teu kacatur lilana di jalan mitra. Akhirna maranehna anjog kaburuan Imah Sigodeg. Kasampak di dinya aya Mairoh keur ngagebahan hayam anu ti tadi macokan pare anu dipoe. Nya terus atuh gancang disampeurkeun. Punten. Mairoh. Punten, Mak. Si Dolen uluk salam ka Mairoh bari nangtung hareupeun. Mangga geuning Jang Dolen, Jang Uca. Rek kamarana, Jang. Mairoh ngawalon bari neuteup kanu duaan. Sumohon abdi teh maksana bade ka dieu, Mak. Baru rek ka dieu nah aya perlu naon kitu ujang teh. Buat ditanagi hutangnya ku Nyi Eha. Cing bejakeun mah teh can boga kitu. Ceuk Mairoh nanya ka si Dolen. Malah boga sangkaan lamun si Dolen datang teh buat dititah nagih hutang ku indungna anu geus lila can dibayar. Lantaran Mairoh teh can ngabogaan duit keur mayarna. Sanes mah abdi mah sanes bade nagih hutang ka dieu teh. Tapi bade naroskeun Den Darja aya di dieu kitu. Si Dolen nerangkeun pamaksudana, malah bari ngareret ka si Uca sobatna. Oh, jadi rek nanyakeun Den Darja nya. Dadas mah naroskeun Den Darja aya di dieu cawan teu. Ceuk si Uca harita melu nimbrung bari melong ka Mairoh anu katempo kayaana geus beuki kolot. Buukna geus bodas, awakna begang matak pikarunyaeun. Nya ari jelemana mah aya Jang Uca tapi dah rees keneh tuh tempo we di tengah imah. Mending ngajaloprak jiga bangke. Mairoh nunjuk ka jero imah anu katempo pantona nutup keneh. Oh, jadi sarare keneh Den Darja teh. Kumaha atuh Nya Uca? Si Dolen tumanya ka sobatna manehna rada bingung. Make jeung kumaha nya urang hudangkeun we atuh sok sanajan sare keneh oge. Apan ceuk bapa maneh oge jelemana kudu kabawa. Si Uca ngawalon kana caritaan si Dolen. Weh ya ujang kawasna mah aya pasoalan penting ka Den Darja teh nya. Laras mah malih mah kacida penting pisan ieu teh. Nyari kitu makeun ku emak urang hudangkeun. Kedagoan heula sakodongnya. Tapi bari pangnuankeun heula pare sabab sok bisi beak dipacokan ku hayam. Lebar ngan sautik pare teh. Ceuk Mairoh bari ngaleos ku ragiru asup ka jero imah. Sarata terus ngahudangkeun Darja nu keur sarare keneh tiluan. Sok sanajan rada hese mitra nyeraringna. Tapi ku Mairoh terus bae diguyah-guyah. Nya akhirna mah Darja teh lilir terus hudang sarta dibejakeun lamun di luar aya si Dolen jeung si Uca anu keur narungguan. Ngadenge kitu Darja teh rada heran. Tapi teu loba carita terus cengkat rurusuhan keluar ti jero imah bari kekeureuceuman. Da puguh serab juru turun kaburuan bari nguliat nya tuluy nyampeurkeun kanu duaan. Ari Mairoh nuturkeun tukangeun.
Ya, aya perlu naon dolen? Make ngahudangkeun sagala maneh teh. Nah teh nyaho lamun dewek teh keur sare. Ceuk Darja bari mencrong kasih Dolen jeung kasih Uca. Panona katara beureum. Punten Kang Aden. Abdi mah sanes maksad bade kumawantun nanging salirati ayeuna keneh diantosan ku tuang Rama di Balong. Kumaha? Maksud si laing teh didaguan ku Bapak Kuring? Darja tumanya deui kasih Dolen samalah bari kerung. Sumohon diantosan ku tuang Rama juragan Subrata. Sok mangga atuh enggalan Aden. Margi tos rame tuang Rama teh ngantosan. Nyahu atuh ari kitu mah. Tapi rek aya perlu naon nya? Kasugri kaum dangu. Sanajan ngarasa heran jeung rada bali deug keneh da pugu ka karahudang. Tapi teu loba deui omong harita keneh leos Darja indi ti heula. Ari si Dolen reet ka Mairoh anu keur ningalikeun ka tempo bangunan anu heran. Mak permios atunya di kantun. Nyanya sok atuh ka ditu jang. Nya sanggeus amitan mah. Si Dolen jeung si Uca pating laleos nuturkeun Darja anu geus leumpang ngagedig. Sareta teu kudu dicatur deui lilana di jalan mitra. Ayeuna urang kocapkeun bae geus nepi weh kanu dijugjug. Sarta breh katempo ku Darja di dinya teh loba jalma urang lembur anu ngagarimbung di sisi balong. Sorok Darja kahareupeun Pasubrata nu keur diuk nungguan di saung. Nempo anakna datang jung harita keneh Pasubrata cengkat. Jeru turun ti saung bari nulak cangkeng. Darja. Kunaon ari maneh make jeung wani-wani ngajual lauk anu aya dina balong? Apa nyaho sorangan eta lauk teh dihaja di pelaku aing? Pidaku maneh teh nyaho? Bangkar waras ya wani ngabohong ka kolot. Wajarkeun teh dititah ku dewek. Bisa amat sia nyarita teh. Cing sok jawabna hairah dewek nikah kitu. Ceuk Pasubrata nyaritana bari tutunjuk kana beungeut Darja. Da pugu geus kacida ambek ti tadi keneh. Ngadenge bapana ngomong kitu. Sakedapan mah Darja kalah ngahuleng. Manehna kakarang ngarti lamun bapana teh tang tugeus nyaho lamun laukna ayeuna geus dijual ka Mang Sukro. Darja. Montong ngahuleng sia sok keur jawab. Nah dititah ku saha make jeung wani ngajual lauk? Kurang ajar sia. Ceuk Pasubrata bari molotot ka Darja nu keur nangtung hareupeun. Oh, ama teh bade naroskeun perkawis eta ka abdi teh. Kieu eta teh ama. Pami anu miwarang mah memang teu aya. Tapi ku margi abdi priyogi areto sarta ku ama teu dipasihan. Nya saur emutan teh tang tos teu aya lepatna lamun eta lauk teh diical. Tah kitu ama. Ceuk Darja ngawalon estuning salese pisan. Saeutik oge teu nembongkeun paroman anu sieun samalah bari seuri siga anu ngahajakeun sangkan bapana beuki ambek. Naon sia Darja? Dedengian teh eueuh salahna. Nyaan maneh mah saeutik oge teu sadar kana kasalahan sorangan. Eta kalakuan teh kacida goreng patut. Sarta ngarugikeun ka batur piraku teu kaharti ku maneh. Nah make jeung kudu ngarti sagala ama. Sarengna deui abdi mah teu ngarasa salah. Sabab kasalahan maapan aya di ama. Ceuk Darja bari melong ka bapana bangun anu nangtang. Ngadenge caritaan kitu nyelatuh juragan Subrata ambak. Awakna ngagidir dadareng haperanjug. Naon sia dedengian teh salah aing? Pasubrata nanya bari molotot. Leungeunna dikepeulkeun jigana mah geus hayang bek bae nampiling kana beungeut anakna. Nya sakabehna oge salah ama. Nah atuh dipentahan duit teu mere tah eta balukarna. Coba lamun harita mere tang teu moal aya kajadian kieu. Dasar anak kurang ajar sia. Ngadenge caritaan anakna kawas kitu. Pasubrata kaceda pisan nafsu beungeutna geuneuk lir besi atah beuleum.
sarta geus teu loba deui mikir sakilat ngayunkeun dampaleungeunna kana beget Darja. Hiu. Darja ngagoak bari nyaga pipina nu karasa peureus. Tapak dampaleungeun Pasubrata katara ngagaralang beureum. Nempo kajadian sarupa kitu Darma Mang Sukro jeung Sakura anu araya di dinya mareuwas. Ama, tos teu kedah kitu mugia cing emut ama. Kisah kedap atuh tahan heula benduna piraku urang teh kedah riributan sapertos kieu. Isin atuh ama kudu sanes. Tu tinggal sakitu seueur jalmi di dieu teh. Ceuk Darma bari nyekelan bapana. Lantaran bisi bek deui nampiling Darja. Lain teu era mah oge. Tapi geuning si Darja mah kitu kalakuanna teh. Saeutik oge teu daek sadar kana kasalahan sorangan. Kabisana teh ngan ukur hayang nyalakeun batur. Sugan kudu diwarah ku aing. Pasubrata harita nyurungkeun awak Darma terus rog ka hareupeun Darja bari molotot. Peureup dikepeulkeun meuni buleud huntuna kekerot. Darja, sok sia kumaha ayeuna tanggung jawab sia. Tanggung jawab kumaha maksudna ama? Ilik eta make jeung tanggung jawab kumaha cenah. Dasar belagung sia. Sok balikeun eta duit 50.000 ladang ngajual lauk ka dewek. Ceuk Pasubrata harita namprakeun dampaleungeunna. Da geus beak atuh duitna oge. Terus naon anu kudu dibalikeun? Jeung deui piraku duit sakitu oge make kudu dipulangkeun. Dasar boga kolot teh pelit. Koret. Cap jahe merengkel buntut kasiran. Asa percuma kasebut we jalma nu beunghar buktina mah ka anak oge ngekrek. Tembal Darja harita ngajejeleh beak bersih kanu jadi bapana. Bangun anu hayang ngabudalkeun amarahna. Ngadenge kitunya puguh Pasubrata ngagidir nafsu. Darja, ulah kitu ngomong ka kolot teh. Nah maneh teu boga akal. Meni asa di luar batas eta caritaan teh. Ari maneh eling atawa henteu? Darma muncereng kanu jadi adina. Lantaran asa teu ngeunah ngadenge omonganna. Gandeng si laing mah Darma, teu kudu pipilueun kana ieu urusan. Hirup maneh mah geus ngeunah sagala oge. Lantaran tetela beuki ka dieu teh beuki jelas. Lamun maneh mah anak anu paling dipikanya aku kolot. Tembal Darja malik mureleng ka Darma lanceukna. Ai nah ceuk saha eta teh Darja? Cing atuh maneh teh mikir eta sangkaan teh salah. Sabab ceuk rarasan akang mah kolot urang teu pernah ngabeda-beda ka nyaah. Eta mangan uku nurutkeun sangkaan hate maneh sorangan anu nyata goreng ka batur. Ganeng sia teu kudu ngabacot sia Darma. Kecerot Darja nyidu hareupeun Darma. Atena panas ngaheap di pinuhan kurasa ijid jeung ngewa anu pohara ka lanceukna anu dianggap leuwih dipikanyaah. Astagfirullahaladzim Darja, ya Allah Gusti anu Maha Agung. Darma harita istighfar bari jeung gogodeg. Ngarasa heran ku sikep adina anu jelas pisan mika ijid ka dirina sarta teu puguh anu jadi alesana. Teu kudu istighfar sia Darma. Ye hakan sia. Jebet peurup Darja sakilat nonjok kana palipisan Darma. Aduh, nanaonan ari sia gelo? Darma ngagoak bari ngusap palipisana anu karasa nyeri jeung peureus. Ret ka Darja nu geus taki-taki rek narajang deui. Sok sia Darma maju. Urang anggeuskeun ieu urusan teh. Ceuk Darja bari nangtang ka lanceukna bangun anu nguntuk. Kunaon maneh teh Darja? Rek ngajak ribut deui ka aing. Lantaran ieu urusan ayeuna mah geus moal bisa direngsekeun ku cara ngadu carita. Si laing lalaki aing oge lalaki. Hayu urang gelut hiji lawan hiji sok geura lawan aing. Bener-bener kurang ajar sia maneh teh. Saeutik oge teu ngahargaan pisan kanu jadi lanceuk. Sok atuh maju ari kitu kahayang maneh mah. Ceuk Darma ngajawab kana panangtang adina. Nempo kitu Pasubrata jadi reuwas. Lantaran sok sieun aya kajadian anu kawas teh heula. Darma, Darja. Nanaonan sia. Geus eureun tong pada sia era. Pasubrata ngahalangan ka anakna anu dua. Anu katempo rek garelut. Panon geus silih polototan samalah sayaga taratantatan rek narajang. Ama, sok geura saksian dua anak ama rek kelut adu hareupan. Lamun kuring anu eleh,
Ti mimiti ayeuna kuring janji rek nurut kana kahayang ama. Tapi lamun si Darma anu eleh, wayahna ama anu kudu daek nurut kana kahayang kuring. Tah kitu kumaha ama? Uluh Darja. Nah aku naon si lain teh gelo ieu cacawa kumaha? Lain gelo aing mah. Tapi geuleuh ka si Darma jeung ijit ka kolot anu geus pilih kasih sarta ngabeda-beda kanyaah. Sok geura maju si Darma. Ngadenge caritan kitu Darma meuni kekerot nahan amarah. Lantaran ngarasa gemes ka Darja anu teu bisa pisan disabaran. Ari Mang Sukro jeung sakur anu araya mah ukur maralohok nempukeun saurang oge eueuh anu wani pipileueun. Darja, nah bener maneh teh rek ngajak gelut ka lanceuk sorangan? Nah, make jeung teu bener. Kuring mah rumasa teu bisa gelut. Sabab lain tukangna, tapi lamun si lain keukeuh mah nya bae teuing. Sanajan teu bisa oge kuring rek maksakeun ngalawan, lantaran kuring oge boga keneh harga diri. Jeung deui teu hayang kudu ditincak hulu ku ngaran Adi. Nya hade lamun kitu mah sok gerah. Urang mimitian. Seak Darja ngirimkeun panarajang peureupna anu buleut teh nyebuk rek ngagedor gado. Nempok kitu Darma rikat ngagiwarkeun sirahna bari gancang malik narajang. Peureupna ngebelesur ngarah kana kelek Darja anu teu kajaga. Hiu plos seak brut. Peureub Darma diketing ku Darja. Nya puguh meuni nyengir. Tetela dina hal elmu gelut mah Darja teh leuwih kesit. Lantaran geus biasa boga sifat resep gelut ti leuletik tukang pasea ti bubudak. Samalah geus kakoncara tukang nyieun kaonaran. Jeleng Darma harita luncat ka tukang bari nyeklan pigeulang leungeunna. Kunaon sia Darma make mundur? Sia memang pinter dina ngajalankeun usaha. Tapi lamun dina perkara gelut si laing mah moal bisa ngelehkeun dewek. Darja nyaritana bangun anu nguntuk pisan ka Darma teh. Lantaran boga rasa lamun dirina leuwih kuat tibatan lanceukna. Muntong babacot sia Darja. Lantaran aing oge can ngaku eleh. Sabrut Darja narajang deui. Leungeun katuhu nyurubuk ngarah kana cukang irung. Tapi ku ayeuna mah Darma oge leuwih waspada. Leungeun Darja anu nyurubuk teh dirawel ku leungeun kenca. Hiu kep. Benang pisan sarta terus dicentok sakaligus. Soloyong awak Darja ngoloyong leungit kasaimbangan. Bareng jeung kitu sakilat peureub Darma ngarah kana puhu ceuli. Hiu bret. Rikat ditakdis ku pigeulang leungeun Darja. Tapi lain ngan ukur sakitu Darma rikat najong suku Darja anu kuda-kudana katemporada pajegar. Hiu beledug. Puguh Darja harita ngarampeol awakna ngagebru kana lemah. Aduh, setan sia. Ceuk Darja bari terus ngorejat hudang. Panona molotot ka Darma bari kekerot. Ari Darma harita katarareng hapranjug. Bareng jeung kitu jeleng Darja luncat ngarontok awak Darma anu keur nangtung. Gobrag atuh duanana ti gobrag kana taneuh. Ger galungan meuni ragot. Silih cabok, silih siku, silih gebug, silih tonjok jeung sajabana. Darja, Darma, urun sia geus hareureun mentong gadelut. Pasubrata gogorobokan kadua anak nanu keur pating gereleng papuket tina lemah. Duanana sarua pada ambak. Mang Sukro, cing sok kancang bantuan pamisahkeun anak kuring. Alah, buru atuh bantuan sarta pisahkeun cenah eureun. Ceuk Pasubrata mere parentah ka Mang Sukro sangkan bantuan misahkeun dua anak nanu keragot garalut. Bari terus srog ngadeuketan. Nyanyap mangka juragan. Srog Mang Sukro kahareup terus ngadeuketan awak Darma jeung Darja anu keur papuket silih tindihan. Tapi kituna teh rada asa-asa da puguh sieun ka balerang. Aden,
Atos enggal Aden, liren Aden. Alah, Aden. Cik Bang Sukro barigap kana awak Darma. Maksudna mah rek ngabedol sareta rek dibawa ingkah. Tapi bareng jeung kitu teu kanyahoan suku Darja ngalayang kana beungeutna. Hiu. Alah yeung. Mang Sukro ngagorobok terus mundur bari nungkupan begeutna. Nempok kitu sarenteng si Dolen nyamperkeun terus durug-dug ngagusur bapana sareta dibawa ngajauhan. Sedengkeun jalma urang lembur harita beuki ngagimbung bae ngadon ngalalajuanan anu keur galungan. Tapi sanajan kitu saurang oge eueuh anu wani ngeureunkeun. Da puguh teu wani sarta embung aya urusan jeung Darja anu sok tuluy ngakalakeun. Nya mata teu heran mitra. Anu garelu teh harita kalah beuki ragot bae. Korejat Darja cengkap sakilat ngayunkeun suku katukuna rek dipake ngajajek awak Darma anu keur nangkarak. Hiu. Cebrot. Alah. Darma ngagoak barinahan kanyeri. Tapi bareng jeung kitu suku Darja ngolebat rek najong beungeut Darma. Nempuk kitu juragan Subrata teu cicingeun. Da puguh teu mikeun ari kudu ningali Darma disiksa ku adina kawas kitu mah. Nya gancang harita nubruk awak Darja terus disuntrungkeun nepi ka ngagubrag. Darja, ulun sia. Koloyong gubrag awak Darja ngagubrag nyang korah sisi balong. Aduh, alah. Darja ngagorobok awakna karasa nyeri da puguh ti beubeut kana taneuh. Ari pas Subrata awakna mileupas terus tigebrus awakna ngalayang kana jero balong. Aduh, ulun. Pas Subrata gegerungan bari ngabebengkang awakna baraseu jeung karotor. Ngadenge bapana ngagorobok. Korejat Darma hudang terus ngareret ka bapana anu keur ose-osehan hayang bisa hudang. Ama, ya Allah, ya Robi. Sarenteng Darma ka sisi balong. Maksudna mah rek nulungan bapana. Tapi bareng jeung kitu, hiu cebrot puhu ceulina ditonjok ku Darja. Aduh. Daligdeug Darma awakna ngadaligdeug, leng sirahna karasa salieur meni ngubeng. Puhu ceuli karasa nyeri nya nyautan lantaran ditonjok satarikna ku Darja. Sok rasakeun sia setan. Kitu ceuk Darja bari seuring ngagak-gak. Atena kacida ngarasa puas nempo Darma kawas kitu teh. Lat bae manehna poho kana temah wadi kawas jalma anu leungit akal hilang budi. Sarta geus teu inget lamun anu dilawan ku manehna teh tajadian ti lanceukna sorangan. Nempo kajadian sarupa kitu sakur anu araya di dinya ngarasa bingung. Hayang nulungan teu bisa lantaran anu aya teh lolobana mah ukur awewe jeung barudak. Da puguh lalakina mah keur areuweuh. Da puguh geus arindit ka kebon jeung ka sawah. Jadi nempok kitu teh ukur bisa pating jararit jeung pating polohok kawas anu kasima. Sok maju deui sia Darma. Urang teruskeun gelut teh tong ngarasa kagok jeung aing mah. Sabab pikeun aing mah sanajan cenah kasebut kalanceuk tapi geus moal asa-asa. Ceuk Darja harita nangtang deui ka Darma anu keur nangtung bari muntang kana pager. Da puguh sirahna karasa lieur meni ngubeng. Darja, cing eling maneh teh. Nah kunaon maneh kawas anu kasupan setan kalakuan teh. Maknya kalanceuk sorangan meuni jiga anu kawas hayang maehan. Istighbar kadinya. Istighbar Darja ulah sok kamalinaan. Ulah terus hayang ngalajur nafsu ngumbar amarah. Nah setan naon anu geus ngawasa kana diri maneh teh? Cing eling Darja. Ceuk Darma nembalan malah bari istighbar sareta ngelingan kanu jadi adina. Sangkan sadar maksudna mah. Da puguh ari hate leutikna mah Darma teh keukeuh boga rasa nyaah ka adina teh. Malah lamun bisa mah hayang bisa menerkeun kana kalakuan anu salah jeung kasasar. Ngan hanjakal. Sok sanajan Darma teh boga niat anu hade. Tapi anu katarimana ku Darja mah kalah sabalikna.
menang omongan anu sarupa kitu teh hatena kalah beuki ambek sareta saeutik oge geus teu hayang ngadenge. Menggeus ya Darma, montong ngabacot wae gandeng. Hiuk Darja Narajang pereupna anu beuleud teh ngancam kana careham. Hiuk gilek Los Darma rikat ngagiwar. jeleng mundur ka tukang tapi Ku Darja teu dibere kasempetan. Terus diudag bari ngayunkeun dapal suku narek ngarah kana tarang. seak lep Los suku Darja teu keuna. Ari sabab Darma rikat ngelokeun sirah namiceunan Panarajang. Tapi dina kayaan kitu, Darja sakilat nyusul tepus bareng jeung awak Darma anu ngelok. Darja sakilat ngarojok angen Darma ku peureub katuhuna anu buleun. hiuk ceprot. Aduh. Darma ngaguak bari meyegeung nyeklan angenna anu karasa nyeri jeung seueul. Sok sia Darma, lawan aing. Darja ngalejek bari nangtang ka Darma anu awakna keur sosoloyongan kawas anu rek rubuh. Nempo kajadian kitu Mang Sukro kacida pisan reuwas. Atena ngarasa salempang sok bisi Darja terus-terusan nyiksa lanceukna. Aduh ya Allah Gusti, kumaha ngeureunkeun ieu teh. Yang ucap sok gancang karitu susulan Pak RT jeung Pak Ici. Terus gancang seuna datang ka dieu. Ngesugan bae keur araya di imah sabab Mang mah teu bisa ngeureunkeun sok sieun kata jong deui kawas tadi. Mang Sukro ngagorobo ka si Uca nitah ngabejaan Pak RT. Lantaran lamun diantep hariwang bisi salah saurang aya anu cilaka. Nya mangga atuh Mang. Berengbeng si Uca harita lumpat meni ngabecir. Maksudna mah rek nyusulan Pak RT jeung Pak Ici ka imahna sangkan misah Darma jeung Darja anu keur garelut. Aduh, tolong Mang Sukro, tulungan kuring. Bareng jeung kitu, kadenge juragan Subrata gegeruan menta tulung. Ya terus atuh Mang Sukro ngareret barang breh pas Subrata keur kusah koseh jero balong. Duh juragan, ya Allah Gusti Nu Maha Agung, Yang Dolen, gancang turun ka balong hayu buru urang tulungan juragan karunya. Nya mangga Bapak. Aduh hawatos teuing meuni karotor kitu. Mang Sukro jeung si Dolen dua nana bareng harita tarurun. Tipupurubun ka balong nulungan juragan Subrata anu keur kusah koseh can bisa naik. Sedengkeun Darja nempo kajadian anu sarupa kitu teh kala terus seurinya kakak bangun anu puas. Ret deui ka Darma anu harita awakna katempo meuni meyegeung. Darma, sok gancang syah lawan deui aing. Piraku kakara oge sakitu sia teh geus eleh. Kawas pikang. Darja nya kakak seuri bari ngalejeg hareupeun Darma anu katempo beungeutna meuni gremep jeung harejo sarta awakna oge bangun ripuh. Darja, maneh teh geus bener-bener kaliwatan sia. Boro-boro kabatur cacakan kalanceuk sorangan oge wani ngalakukeun anu kawas kieu. Cing atuh nahan naon kasalahan aing teh? Ceuk Darma kitu nyaritana bari melong ka Darja adina. Kasalahan maneh mangan sarupa sia. Aing teh izin ka si Laing. Lantaran si Laing leuwih dipikanya ku kolot. Tah ku sabab kitu dewek teu bisa narima kana hal eta. Nyeri hate aing teh nyaho teu. Darja, eta pikiran teh salah pisan. Kaliru maneh mah. Gandeng sia. Teu kudu nyebut kaliru rasakeun yeuh. Sabrut Darja Narajang deui peureupna narek ngalayang kana beungeut. Nempo kitu Darma mending ngelenyap tapi samemeh nepi hiuk. Geduk des. Aduh, setan sia. Darja ngaguak reuwas sarta awakna oge mundur ka tukang perinyeklan pigeulang leungeunna anu karasa linu jeung nyeri. Ret ka hareup breh katempo di dinya geus aya Ahmad anu nangtung yang hareup ka Darja sarta ngahalangan awak Darma. Ari Darma barang nempo di dinya aya Ahmad nya puguh ngarasa bunga. Geuning sia tukang sulu anu ngahalangan ka aing teh. Kurang ajar sia wani pipirueun kana urusan aing. Ceuk Darja bari mureleng. Untuna kekerot bakat ku ambek lantaran paniatana anu hayang nandasa ka Darma asa aya anu ngahalangan. Hapunten Aden, abdi mah teu gaduh maksad pipilueun kana ieu urusan. Ahmad ngawalon kalayan sopan samalah kituna teh bari manggut. Lamun kitu sok gancang nyingkah. Montong ngahalangan si Darma.
lantaran urusan aing can rengse sarta can ngerasa puas. Lamun can ningali si Dharma ngajoprak kuleungeun aing. Astagfirullahalazim cing emot aden teu kengeng kitu. Nah salira tos silap, apan den Dharma teh tuang raka sanes anu lian. Alah geus teu kudu ngabacot sia gancang nyingkah. Lamun henteu berarti sia nangtang ka aing. Nyingkah Ahmad. Nyingkah sia. Mitra cagelai carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.